sa popoe te kolot te budak te lalaki te awewe make HP no merekna PHD te siga zaman baheula ngobrol kudu mama make surat ayeuna mah tinggal mencet diulik di kutak-katik ngirim surat ka mana oge ukur sadetik HP barang aneh di mangsa katukang kiwari meuli HP asa siga meuli kacang HP baheula mah ngan saukur gaya kiwari make HP dianggap biasa. Bahasa asing kiwari jadi lalap sa